itu bukan bejaan direkam kan musia bahaya guys. Saya bisa hali berkabe. Nah dibaca ku kiai bisa hiber, dibaca ku kiai bisa deket negara, baca ku haji pendi ngobrol ke sumur. Di jero bulan maulid ulah hese-hese lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha cenah kieu macana 4444. Lamun lobateun 444 opat pikun mah geus kitu mah kolot gitu opat doang. Siapkeun tasbihna maca sholawat nu mana cenah kiai nu urang resep mun jiat resep eta berarti akur nariah nu resep nariah akur henteu cenah teh akur teh mah ibrahimiyah nu sok dipake salat datang ka fil alamin innaka hamidum majid panjang teuing cenah kiai. Sholawat istighotsah salatu wassalamu ala nabiyyina alika wa sayyidina rasul agiti sarian bizan eta ge panjang keneh cenah kiai. Sholawat adrikni assalatu wassalamu tuh jadi ngomong neuleukeun we kumaha cenah adrikol lati-lati. Tah atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad eta bae insyaallah urang ke di akhirat maot di akhirat langsung loba sholawat banget ketempo ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi pendek kade cak Kangjeng Nabi kajin cak Kangjeng Nabi sholat teu bagus ya tapi kadeleuna beungeut na herang amat ya urut naon di herang ku Kangjeng Nabi ditanya ieu bangunna lain herang sholawat cenah ieu mah ieu herang hutang cenah ieu mah ieu. Nah ieu ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sabulan mulud ieu mah sabulan mulud sholawat bae geus ka Kangjeng Nabi, sholawat bae ka Kangjeng Nabi geus sholawatan nu urang resep. Eueuh hiji jelema ka surga, eueuh hiji jelema ka surga tanpa Kangjeng Nabi, eueuh hiji jelema diangkat jadi wali tanpa Kangjeng Nabi, eueuh jelema diangkat jadi sholihin tanpa Kangjeng Nabi. Amullah ala yasin habibillah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya hiji lalaki kasep kasep unggal awewe ningali bogoh kasep nu kasep teh Kangjeng Nabi Yusuf, Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasep jelema lapar ningali wajah Kangjeng Nabi Yusuf, awewe lapar ningali wajah Kangjeng Nabi Yusuf saminggu teu dahar seubeuh. Urang seubeuh neuleuh haji pendi lapar. Sabalikna ieu aya nu kasep luar biasa kawin jeung hiji awewe biasa kawin daramean barang kawin caritana teu kungsi lila pamajikanana teu bunga teu berag jeung teu katingali bangun sosonoan teu katingali saminggu 2 minggu sabulan pemajikanana reaksi hayang dipegatkeun teu kaharti kasep aya dinyana gagah aya dinyana sugih aya dinyana tapi sabulan hampir teu kuat awewe hayang dipegatkeun. Masya Allah kasep ku kasepna gagah ku gagahna sugih ku sugihna tapi awewe teu betaheun kawin jeung nyana ya otomatis dipegatkeun lah kawin deui ja kasep menang sabulan awewe yang dipegatkeun deui bae teu kaharti pegat
kusabab kasep jeung gagah atuh kawin deui babari kasep gagah sugih atuh babari atuh si eta mah lamun ditinggalkeun ku pamajikanna wallahu alam bisawab teu kumaha laguanana coba nah menang sabulan awena tetep hayang pegat deui bae ih masya Allah barang diteliti horenganan teu hudah teu hudah disebutna impoten. Nah jadi lamun aya lalaki impoten teh paling nyana bisa sasare-sarena bae eueuh rasa eueuh ngeunah eueuh nikmat eta lah impoten. Cek Kangjeng Nabi impoten bobogaan mah gampang tapi nu paling parah impoten iman. Lamun iman impoten ieu moal bisa nganterkeun urang kana kebahagiaan dunia jeung akhirat. Urang teh dibabawa teh kuari ku iman. Urang bisa diuk di dieu babarengan ieu teh dianterkeun ku iman. Urang berangkat ke masjid dianterkeun ku iman. Ketika aya tontonan urang dijagaan kan ku iman. Diputat diketos lamun aya orkes moal aya nonton moal sebab iman ngajagaan tilu aya nu nonton di ketos mah pan sareus ya tuh aya orkes emang urang di nonton teh berarti impoten imanna impoten eta nu geus kitu ngaranna tah. Nah diketos bahkan tilok aya nu ngridit tilok diketos mah capeun nu endek ngriditkeun ge sebab tilok daekeun urang ketos tilok daekeun nu geus paeh mah anu hirup mah biasa tah ieu lamun masih kene aya anu ngridit impoten ngaranna nu dibahayakeun deh ku Kangjeng Nabi nu dikhawatirkeun impoten iman. Impoten bobogaan mah teh malah ka Haji Pendi diurut ku Haji Pendi. Deh. Atuh pokona mah asal datang ke Haji Pendi selesai. Urut sekali teu hudang, dua kali teu hudang, tilu kali dipotong punya. Nah, impoten iman nu bahaya ge. Ya teu bisa nganterkeun urang kana kanikmatan dunia jeung akhirat. Mentak Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia dek ngabener-benerkeun nu impoten. Wasammihi iza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqbah. Ngaranan ku anjeun wahai Aminah orok anjeun anak anjeun iza wada'tihi di mana anjeun ngalahirkeun ngaranan Muhammad masyaallah karim satuh madu uqbah bakal terpuji gerage mantek di ngaranan lah Muhammad diketos lamun aya nu lahir ngaranna lain Muhammad diketos lamun lahirna bulan Februari Febri lamun awewe lahirna Oktober Octavia Kolopeking tak iya lamun lahirna Desember Desi lamun Agustus Agus Masya Allah ngaran teu masalah ngan awalan ku Muhammad Abdullah Muhammad Agus Muhammad Supendi
Muhammad. Urang mana teh Supendi teh? Urang Vietnam Supendi. Nah, pakaian Muhammad pang bagus-bagus ngaran Allah, make Abdullah, Rahman Abdurrahman, Rahim Abdurrahim, Khalik Abdul Khalik. Teh bisa mun Pendi mah Abdul Pendi teh bisa. Jurusan. Nah, make Abdu. Lamun ngaran Allah make Abdu atawa di awalan ku Muhammad ke di akhiratna pangheulana dipanggil. Pangheulana dipanggil. Aya babin saurang sakarang ngaranna Pak Wigi urut di Sukamantri nya. Urang tendenan Muhammad Wigi. Muhammad Wigi. Berarti Jawanya Wigo kudunanya. Wigo. Tapi di dituna Wigi nya. Panggil ke di akhirat ti heula. Lamun Wigi doang angel. Angel nya mangkana geus panas ban polisi teh atuh. Wah, ujianna digarang di akhirat na kieu. Panas nya ta. Tapi lamun make Muhammad ti heula Pak Wigi. Muhammad Wigi maju ti heula. Maksudna mun ka sorga ti heula, ka neraka ti heula. Oh masalah. Daripada nungguan kebal. Nah, sarua Pendi ge. Muhammad Pendi maju. Kira-kira kula bae kira-kira ye cek masyarakat nyana bakalna ka sorga apa ka neraka he coba. Pantesna heulana ieu mah. Pantesna sepakat teh mah. Neraka aneh. Heran kula ge. Heran kok bisa ka neraka berarti nyaho ka jejeroana. Teu kudu nanya ka Haji Epi teu kudu. Hanya Haji Epi menyahuan jasa ka nyana. Teu kudu mah masyarakat kabehan neraka. Ih, Masya Allah. Tah, cek saha neraka teu panas. Oh ti dituna. Neraka mah panas kecuali wali-wali Allah. Atuh malah wali lain. Kiai lain panas lah. Nah, wasamihi za wadatihi Muhammadan, ngaranan Muhammad. Mantap kabeh urang boga ngaran, boro-boro urang jelema baju aya ngaranan, samping aya ngaranan. Lamun urang barat nyebutkeun apalah artinya sebuah nama. Tapi urang Islam mah justru make ngaran kabeh gitu. Surga aya ngaranan kabeh, neraka aya ngaranan kabeh. Ya Allah ya Rabb. Masjid aya ngaranan, majlis aya ngaranan. Mentak urang kudu akur ngaranna jeung nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji ngaran nu bagus tadi teh ngaran Allah, nu asmaul husna make Abdu atawa tendenan awalan Muhammad atau Ahmad. Nomor kedua tafaul ke para aulia, para nabi baheula mah masyarakat loba ngaran teh ngaran Musa, Ibrahim, Zulkifli gaya Zulkifli baheula mah aya ngaran. Kuari mah lamun aya nu mentang ngaran ya ka Kiai, ka Ki Uding coba ieu mentang ngaran gula. Oh sia, bukan ngaran laki tah we. Lalaki geus lah ngaranna Isa beuh. Mungkin ta masyarakat mung atuh Isa man tembung masih Musa mungkin hayang Jeffrey bangsa kari itu tah Freddy tidak kuari baheula atau tafaul ka para aulia Allah, ka para ulama. Nawawi di urang boga ulama, kemudian Maulana Hasanuddin. Nah eta ngaranna tafaul. Ulah sambarangan ngangaranan. Kitulah baheula mah ngaran Fatimah loba di urang. Ngaran Aminah loba di urang. Tapi ku hari mah teu daekeun. Budak teh teu daekeun dibere ngaran Nabi teu daekeun. Ngaran sahabat teu daekeun. Masyaallah karim. Nya, taya urang geus terkontaminasi. Komo ka hareupna deui.
urang kuari bae di zaman ayeuna geus lain rarasaan ayeuna nu baheula diketos suci murni bersih putat kitu keneh maksudna teu kacampuran ku bangsa orang-orang asing atuh ayeuna sing jelgir orang asing atuh ayeuna pergaulan dan lain-lain sebagainya encan kaharep ki uding onam nyana geus ngaku sorangan moal kebal deui cek nyana ieu moal kebal deui ye cek ieu lain rarasaan meureun atuh lain rarasaan ya pamajikan geus teu bogoh ka nyana nyana geus teu bogoh ka pamajikanna cak nyana jadi bogona kanu ngora nyana ge kapan nya pamajikan teu resep tapi neuleuh si embar resep keneh nyana tah balikan deui urang teh ya kuari boga kangjeng turun ke alam dunia nggak bener-bener kenu infoten iman urang ulah infoten kumaha infoten iman masa kumaha tadi sanajan gelis tapi majikan tetep tadi toel-toel aja sanajan deket ke masjid iman infoten tedaikeun ke masjid sanajan majelis taklim ngejegir di sisi mata iman infoten madaikeun nya bakal majelis madaikeun Haji Pendi doang anu sering ke masjid mah Haji Pendi mah Masya Allah masjid pondok pokoknya terus-terusan di deulean bae mana kipas cokot kujana sering ke masjid tapi kos gitulah laguanana kuku lagi ditegur sebab teguran masyarakat kieu cenah sok hajeng Haji Pendi mah mun eta coba panganasehatankeun emang kunaon atuh kipas 3 eueuh kabeh ya Allah akhirnya kula ya kula nanya Haji emang bener kipas dicokot bener kunaon tuh di hadet emang rusak cek nyana tapi kan teu dibalikeun deui datang ka kuari tah ieu impoten ieu nu kitu ngaranna impoten iman ieu kakarak bab syariat urang lamun di syariat impoten iman Masya Allah permaksiatan moal kajaga lantaran impoten imanna duit bank terus bae kreditan terus bae aya awewe lain muhrim terus bae impoten ngaranna judi terus bae Masya Allah kula sedih sabenerna mah kumaha sedihna unggal-unggal nu leungit motor lumpatna ka ketos ketos mana ketos mana kan di hikmat aya ilmu lompat nak kemana ya ketos deh tatangga Haji Epi kajen kumaha ge ketos tah ieu ketos sarang pemalingan makana polisi bodoh sebenarnya mah alah tuh bener lompat ka ketos tilok beunang bae apa kerja sama apa naon sih nu leungit belah ditu datang saya sangaran anu motorna anu jam sabaraha sia leungitna jam sakean bismillahirrahmanirrahim ngan teu dibejakeun dong ke ketos nah belah ditu gelam saya sangaran anu jam sabaraha leungitna jam sakitu jak ketos deui bae Masya Allah na ieu horenganan Allah karunyaeun ka urang ketos ka kiaina ka ustadna ka santrina di mana karunyaeun Allah ka hiji hambana dibere gering lamun aya kiai teu gering-gering Allah tersebut mendak lamun aya kiai geringan bae dipake ka resep ku Gusti Allah moal aya kiai teu gering moal aya geringan bae sakanya hoku laki uding memeh lahir geus gering aja geus keling kiai mah kos kitu kabeh ge lamun kiai teu gering-gering teu dipake ka resep ku Gusti nah ieu ge sarua ieu lamun aya kiai aya santri aya ustad araman kabeh di lemburna teu kanyahoan hebatna teh kiai tapi lamun cel loba nu mabok cel loba nu zina cel loba nu judi robah teu tah hate kiai robah teu hate pemimpin Allah dek nguji ka seseorang dek nguji dek naikeun pangkat diuji heula dek naikeun pangkat diuji heula tanpa diuji moal naik pangkat eueuh hiji kiai naik pangkat jadi solihin disolihin jadi wali tanpa ujian moal aya
tinggal kumaha ketenangan jiwana ka istiqomahanana. Ieu urang mah kuari ku partai bae ku partai geus ngagilek bae. Pilpres geus gilek bae ngagilek deui urang. Lain bagian kiai pilpres mah pilpres mah bagian polisi, bagian TNI sakalian ka neraka jahanam. Oh masalah geus. Kiai mah aduh, emang neraka atuh nu teu bener mah henteu ngan moal aya aja. Geus teh masa bodoh sia teh mangsia masa bangsa ka ditulus. Nah, ieu maksudna sing lempeng ki uding kurang lempeng sabarana keur eta. Beteungna loba duit pamarentahan nya eta. Mantap kukula dicarekan, aduh ieu kumaha mun kabur pae. Baheula. Kuari geus diseusuhan ku nya kabeh. Kuari geus rada nyayan tah. Mantap wajahna nyai-nya, giliran nyai-nyaya napas kurang. Kajahoan kukula mun aya kiai ngadahar duit pamarentah, kadeuleu. Kadeuleu insyaallah kadeuleu. Dina naon cenah kiai? Tarang. Tarangna mah mengkerut tarangna. Urang kudu boga pemerintah tapi urang ulah milu-milu jeung pemerintah. Hese ta urang? Urang kudu boga sebab lamun pemerintah atuh nu nyieun SPP teh saha nu ngabenerkeun SPP urun KTP dan lain sebagainya. Nagara acak-acakan. Tapi urang ulah milu jeung pemerintah. Ngadukung ngadoakeun ulah milu. Sakitu urusanana. Mantap kula ba. Beuh, lamun ditampung bae tampung tah ieu momonon ieu. Ieu momonon ieu. Atuh duit miliaran, cek jana kiai bodoh-bodoh teh sia teh aing nu bodoh goblok. Tarima bae si jaloba cenah anu narima. Nah, ieu kakarak pernah dibere ku kula seetik ieu dua jelema ieu. Masyaallah. Subuh jam 7 bae. Subuh jam 7. Hampir-hampir teh salat. Eta dibere saeutik doang eta komumun gede asana moal salat-salat nya mah. Tak ieu duit tukos karar itu teh ya lain paranti jang jelema anu neuk ngembangkeun agama. Mal beres. Moal aya ngeunah impoten imanna. Nah, nu paling hebat ketika iman urang naik karasa ngeunahna ibadah. Karasa ngeunahna ibadah lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun wa qurratu aini fi shalat. Salat teh nikmat kadeuleu Allahna. Haji Pedi mah karunggoni panu kadeuleu. Salat teh karunggoni nu kadeuleu. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kangjeng Nabi ummi teh artina teu nulis teu maca. Sebab Kangjeng Nabi lamun nulis mesti dianggap Quran buatan Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi maca besi Quran dianggap rangkaian Kangjeng Nabi. Ummi teh lain bodoh, teu nulis teu maca. Nu mantap Kangjeng Nabi tara nulis tara maca jeung henteu bae Kangjeng Nabi mah teu perlu. Nu mantap teu perlu kolbu Kangjeng Nabi mah asli teu terkontaminasi. Kolbuna caang, deuk nyaritakeun naon Kangjeng Nabi, deuk ditanya naon Kangjeng Nabi. Urusan politik, ulah ning politik di zaman Kangjeng Nabi. Politik Kangjeng Nabi Isa kumaha, di zaman Kangjeng Nabi Musa kumaha, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim kumaha, politik di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, Kangjeng Nabi Nuh. Hafal Kangjeng Nabi mah caang hatena. Nanyakeun perekonomian, ulah perekonomian di zaman Kangjeng, perekonomian memeh Kangjeng, santas Kangjeng. Perekonomian tahun 2018 ayeuna geus kabaca ku Kangjeng Nabi. Nu jadi presiden ku Kangjeng Nabi geus kabaca. Di Indonesia bakal merdeka. Presiden pertama Bung Karno, kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya presiden nu bakal ayeuna ku Kangjeng Nabi geus kanyahoan. Dibere nyaho wali Allah mah. Nu kuari bakal. Kuari masih kene presiden terhormat Jokowi. Kuari keur adu kekuatan jeung Prabowo geus dibere nyaho Kangjeng Nabi nu bakal jadina ieu saha geus wali Allah geus dibere nyaho ulah hese-hese nu bakal jadi si eta geus nyaho ngan teu meunang dibejakeun caang Kangjeng Nabi mah
atuh kacangan Kangjeng Nabi jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabb, Kangjeng Nabi liwat aya nu keur disiksa di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi liwat ke kuburan aya nu keur sesenangan di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi nyaritakeun mahsyar katingali ku Kangjeng Nabi, mahsyar mizan katingali ku Kangjeng Nabi, siratal jembatan siratal mustaqim katingali, lauhil mahfuz katingali ku Kangjeng, surga jeung neraka katingali. Caang Kangjeng Nabi hatena. Urang sebagai umatna kita nuturkeun Kangjeng Nabi, lamun urang beneran nuturkeun Kangjeng Nabi na caang hate. Ieu nu bantak para roek ge ieu tu bantak para roek. Ya Allah ya Rabbi, dagang ku dagangna dioplos ngalulu. Masya Allah. Ih, teu meunang asup ka masjid haju bae ganti sendal. Atuh kula ge sering leungit sendal. Ya kula sorangan. Cek kula sendal ka mana ieu? Cenah eja aya di pondok. Masya Allah. Nah iyalah anu nyieun poek hate teh eta karesep mata, karesep ceuli, karesep irung, karesep sungut, berbagai karesep-karesep leungitkeun karesep eta caang urang ge sarua bisa nempo. Geus dibarejaan ya wali-wali Allah mah saha kumaha numandak deuk aya gempa ngabejaan, deuk aya tsunami ngabejaan, deuk aya naon bae ngabejaan, aya anu kaleupasan ngomong waktu deuk gempa, aya anu kaleupasan ngomong wali Allah ketika endek terjadi Palu, aya anu kaleupasan ngomong. Masya Allah, lamun abah kula didengekeun ku kula sering kaleupasan ngomong ke lamun ditotor be lumpat ke jero. Masya Allah kaleupasan ngomong tah jadi nyahoeun tah. Kaji Pendi be pernah dikit Haji Pendi be cenah dagang naon ge moal maju cak abah. Sugi-sugi tiba-tiba umuman abah kanyataan imah sapotong imah atuh batur dagang teh kan meuli mobil meuli tanah nyeun imah kawin deui eta ngaranna maju kan. Ieu mah kan dagang teh sawan itu dijual, mobil dijual, imah beak sapotong deuk baju bayu eta bener tah abah barang bah emang bener ih aju ka jero tah abah datang ka kuari bener. Nyana mah ngakuna kula cenah akrab jeung abah di mana? Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maksudna ulah dijadikeun infoten iman urang, dicoba ku urang diobatan supaya iman urang mamawa urang seakan-akan urang keur belayar di laut, dibawa ku layar, dibawa ku iman urang. Ayana naon iman lah anu ngadukung urang, ngajurung urang jeung nahanan urang ketika impoten segelis naon bae awewe, secantik mana bae awewe, pasti menta diceraikeun. Kitu kene kolbu urang, iman di mana impoten cilaka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nomor kahiji walimatu tasmiyah, ngaranan anak make aran make ngaran anu bagus lantaran Kanjeng Nabi geus nyaritakeun sakumaha tadi. Nomor kadua urang kuari maulidan. Maksud maulidan teh coba urang nempo sepak terjang Kanjeng Nabi, kacekasan Kanjeng Nabi kolbuna. Ya Allah ya Rabbi, ulah hese-hese Kanjeng Nabi mah begitu mantas perang cara rape kabeh katigali ku Jabir bin Abdillah. Be Kanjeng Nabi karunya amat, mana kesangan mana capek, akhirna bebeja ka pamajikanna, neng geulis ka pamajikan, aya naon Kak? Kanjeng Nabi bangunna capeun pisan kumaha lamun masak jang Kanjeng Nabi 5-aneun atau 10-aneun boga naon? Aya cek nya gandrung mah. Geus urang jieun mangga ke kakak yeuh cak Jabir teh mencit embe, aya anak embe mah. Geus dipencit kunyana, anak mbekna dipasak, gandrungna dipasak, ngan saleter gandrungna ge dipasak. Harewos bae Kanjeng Nabi na harewos cak pamajikanna, diharewos. Tuhan Rasul pamajikan kula keur masak ulah lobaan-lobaan 10-an bel 5 sampai 10 ngan saleter masakna ge. Oh insyaallah cak Kanjeng Nabi gara pasak bae langsung udang Kanjeng Nabi. Wahai para sahabat,
pamajikan Jabir bin Abdillah keur masak jang urang hayu urang kadari itu kabehan mangkaning kabehna aya 700 wakilas 1000 Jabir gegeran bae balik ka imah langsung ngonci lawang di kamar kieu bae cak pamajikan kunaon ka aduh ieu Kanjeng Nabi cenah bebeja kabeh atuh tadi diharewos ieu geus kaharewos tapi jala datang-datang ngomong bae titah kabehan wah ieu mah kiamat sugro cek geuning aduh pamajikan geus kieu bae masyaallah nyalahkeun ka salaki emang pamajikan mah kitu bae nanaon ge nyalahkeun ka salaki bedarder eta di imah tadi geus harewos ci cek Jabir enggeus atuh pan 1000 emang nu kumaha ngagotong imah ulah kitu ribut pamajikan jeung salaki eta ya ti dituna berarti eta namun salaki ribut jeung pamajikan ulah kaget Sidina Ali ge ribut jeung Siti Fatimah teh kapan garwana pamajikanna putri Kangjeng Rasul ribut biasa ngan Sidina Ali mah lamun ribut bae ka masjid ngagolel aman kan asal ribut ka masjid ngagolel mantak besi diketos di dieu aya nu sok sering di masjid nah eta nah iya akhirnya Kanjeng Nabi datang kabeh 1000 jelema ka dina ka imah Jabir bin Abdillah Jabir geus di kamar kieu bae kumaha lalakona ieu ceukna kumaha lalakona ieu asana beak jeung kastrol-kastrolna ceukna ya Allah Kanjeng Nabi datang ka dinya mana ulah waka dikaluarkeun ulah waka diturunkeun ke kukula cek Kanjeng Nabi cek pamajikan Jabir ta ieu ke kukula cek Kanjeng Nabi beres ditinggali ku Kanjeng Nabi langsung diangkat antri sahabat antri kabeh siapkeun wadah saurang-saurang ka dia maju saurang-saurang siblek kak maju siblek pek maju eta pamajikan Jabir kieu bae antu beak-beaknya tuh beak-beak tuh sep-sep cek Jabir Masya Allah terus be 1000 jelema beres kabeh dahar sebeuh kabeh ieu na dibikeun ka pamajikan Jabir masih kene utuh tercoceng setik-etik aja Masya Allah lamun Haji Pedi bisa kos kitu nyeun warteg cenah geus ya Allah ya Rabb saang hatena ulah Kanjeng Nabi heulanan cerita Ki Hairun beki Hairun kula anak abah kula Abah Haji Damyati Abah Haji Manuri putra bapana Romli putra Ki Hairun hajat begitu hajat teter ceritana tamu loba sedengkeun daging kurang nah teh Ki Hairun mah langsung ka tukangan imah aya tangkal cau dituar kunyana dicacak dibawa terus ke dapur gegeran semur sebet aturan dapur kayak kaget ulah lo ngomong semur langsung disemur biasa be tutupan ngan ke nu mawana kula cek Herun geus beres dah asak langsung dibawa jadi daging Masya Allah Karim eta bodobol cau dikitu-kitu jadi daging Haji Pendi mah daging dikieu-kieu jadi sagu parah ya nah iyalah lamun caang hatena iya Allah ya Rabb ulah Kangjeng Nabi ulah Tuan Syekh Abdul Qadir ulah cara wali-wali Allah nu sejen kula jeung abah caritana ka mana ngaranna ka Banjar heran berangkat jam 7 saat eta can aya tol masa sih datang ke Banjar jam setengah 10 8, 9, setengah 10 2 jam setengah ke Banjar teka harti 2 jam setengah can aya tol teka harti kajian kumaha ge kula digerokeun saya abah cenah kula tas gaji ya Allah diperkirakeun zuhur kunaon jam sakitu geus aya bener bae Masya Allah geus teu ngomong teu naon heran berangkat jam 7 harita ngaran supirna Sumantri naik mobilna mobil sedan beureum geus langsung dirinya ka Jogja berangkat ke Jogja tadina deuk bada zuhur ngan dahar heula tos dahar langsung berangkat ke Jogja diperkirakeun kan di Banjar ke Jogja teh ya 7 sampai 8 jam
tapi eta datang ka ditu asar ge encan teu kaharti horeg aya wiridanana la ilaha illallahul jalilul akbar guys bae ka ditu mah bejaan direkam kan musia bahaya guys saya bisa haliber kabeh. Nah dibaca ku kiai bisa hiber, dibaca ku kiai bisa deket negara, baca ku Haji Pendi ngobrus ka sumur orang kumaha nu macana ya Allah ya Rabb. Nah iyalah orang mau nyaritakeun Kangjeng Nabi pohara atuh pasti, nyaritakeun para sahabat pohara pasti, nyaritakeun para tabiin hebat atuh pasti, nyaritakeun para aulia Allah baheula hebat pasti. Nu belah dieu atuh Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau. Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau. Ulah Kangjeng Nabi geus mukjizat tah mah. Tah ieu Buyut Mansur di Mekah dekat Banten turun jalan sumur Zam-Zam. Set. Langsung di batu Quran. Ini kumaha coba? Haji Pendi pernah nurutan. Nah, kayak dekat Banten cenah jalan sumur. Blas. Di Banten eueuh dirinya teu muncul. Atuh kudu aya babacaanana. Da ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ditembong-tembongkeun ku Gusti Allah. Jelema nuturkeun ka Kangjeng Nabi geus moal selempang. Urang lamun nuturkeun Kangjeng Nabi caang hate. Geus caang hate buka kitab-kitab nu mana bae bakal kabaca. Bahkan Gus Dur ku caang-caangna hate maca koran teh sakadar sakieu we set balikeun selesai. Tanya koran nu eta beritana naon bae dibaca kabeh ku Gus Dur. Haji Pendi mah maca koran teh cak anakna lagi ngapain bah baca koran. Waduh mobil terbalik bah atuh bacanya terbalik. Geus pikun goblok. Atuh lain tibalik bacana salah. Ese jeung nu pikun mah ese. Masyaallah karim. Sakalina maca koran pan teu beres nya maca. Ada berita apa bah cek anakna? Ini berita mengagetkan cekna. Emang berita apa? Rumah sakit di Jakarta kebakaran, 5 mayat melarikan diri. 5 dokter terbakar hangus. Pah masa ini mah heran dokter bisa lompat kebakar mayat. Lah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah caang hate caangkeun hate jang nyaangkeun hate moal bisa babarengan jeung polisi, moal bisa dijamin 150%. Jeung TNI wah beuki parah, jeung pedagang karung wah moal bisa. Sekolah TSD datang ke SMA hayang bersih hati tidak ada jalan, moal bisa. Hayang bersih hati kumaha sih supaya ulah impoten iman. Carana di sekolah moal aya guru sekolahna ge malegpeg. Nah moal bisa kajian hukum profesor tinggal profesor, doktor tinggal doktor. Kuliah di mana we hayang cang hati moal bisa. Cerita tasawuf tinggal tasawuf cuman ilmiah. Meraktekeun mah moal bisa. Nah hayang cang hati mah ieu tah di majelis taklim. Pesantren mondok. Pesantren cang hati. Masya Allah. Nu mantak beda jelema nu pesantren jeung anu teu pesantren lain deui. Nu pesantren mah nu pesantren geus aya ilmuwan. Wajin babarag-bagan ka mamana. Ya cara Ki Uding. Ki Uding teh balik pesantren teh emang hajunyeun pondok henteu. Dagang heula nya Jakartaan eta nya. Tapi teu maju-maju dagangna. Hutang ambalaya. Gas, cek nya aing bagian meureun dagang mah bisnis. Bisnis lain boga mobil ngajual mobil. Oh bagian. Cek nya kakarak nyeun pondok. Nah, ilmu lain deui. Allah supaya bisa teteg ibadah dagang teu dimajukeun ku Gusti Allah. Kitu keneh bisnis teu dimajukeun. Lain eta. Nu
pas mah magahan ngaji sebab geus katitipan ngaji mulai nyaangkeun hate tempat nyaangkeun hate mah di majelis taklim tapi kiaina ulah Kiai Golkar mah melegpeg sarua bae cenah PDI waduh sami mawon gua cenah ieu mah PKB weh pada bae ge lah iya oh lame abres iku mah ora beres wah ulah nu lempeng hiji be Allah lain anti tapi ngadoakeun Allah lempeng hati ulah aya terkontaminasi hiji be Allah tiba heula waliullah seperti eta mentak waliullah mah tilok sare ti peuting teh sebab naon merenungkeun beuh batur nu keur dansa batur nu keur mabok batur nu keur zina di hotel di bar nightclub dan lain sebagainya Gusti abdi teh jadi tumbal Gusti ulah disiksa eta jelema nu keur maksiat teh Gusti keun bae abdi nu hudang ti peuting waliullah neuk kumaha teu berat teh jeung teu capena emang jadi wali teh capek sebab naon ngadoa lain jang dirina apaleun loba nu maksiat teh tengah peuting nyahoeun loba anu maksiat tengah peuting emang teu nyaho sebab loba nu laporan asa teu kudu dibejakeun tapi ngadoa ka Gusti Allah ulah disiksa Gusti nu maksiat teh ulah disiksa Gusti cukup abdi anu mentang mata tengah peuting tadarru ka Gusti seperti eta waliullah ngalengis batin urang lamun nyaritakeun wali kunaon eta bersih hate mentak waliullah hayang 100 tahun bae Gusti abdi teh hirup endek naon maneh abdi mah endek cicing di tempat-tempat jelema anu marasiat saat-saat batur poho ka Allah jutaan manusia poho ka Allah abdi nu inget ka Gusti hiji we abdi Gusti tingali abdi tah kitulah para aulia Allah cacak-cacak ayeuna di Jakarta mun eueuh nu kitu Banten mun eueuh nu kitu Indonesia mun eueuh nu kitu wallahu a'lam geus dipepelingan ku ayat teu paham teu ngarti dipepelingan ku hadis kitu keneh dipepelingan ku berbagai mauizah masih keneh bae ka anak ge mimiti dinasehatan 2 kali carekan 3 kali sintrek 4 kali tampiling anak kitu keneh Gusti Allah pertama melalui mauizah terus nasihat terus kadieuna terus ya otomatis digempakeun ku Gusti Allah disunamikeun ku Gusti Allah urang supaya nempok aya naon sih di dinya teh pasti aya bebendu Allah waliullah selalu ngadua di tengah-tengah manusia nu keur poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta teh penerus Kangjeng Nabi nu sok disebut warasatul anbiya hiji ngaranan anak make ngaran nu bagus nomor kedua tuturkeun Kangjeng Nabi urang maulidan ye nomor katiluna urang bakal maot haul almarhum Kiai Haji Ali teh nikah sareng Hajah Umamah teh putra Kiai Haji Badrudin teh putra Ayah Banjar putra Mama Ilyas nu Mama Ilyas teh katingali ruhna ku Mama Sobari ketika Mama Sobari ngawuruk jeung santri jeung jamiahan tangga innalillahi wa inna ilaihi rajiun ruh Mama Ilyas naik ka langit maot roh kadeuleu roh mentak Haji Pendi ge kapeung waktu mah nyahuan yan aya roh maju ya emang bau hitut cekeuna ieu teu lain roh teh mah angin seger tah ieu teu beres Haji Pendi mah kanu kitu teh seukeut nya mah nah eta roh bisa katingali ya Allah ya Rabb lamun jelema geus bisa nempor roh berarti geus lain cara ulang alamna aya hamba Allah anu ngan sakadar gulugat galigut teh ieu di syariat bae cara urang aya nu geus maju ka alam malakut bisa nempo arwah-arwah muqaddasah bisa nempo ruh-ruh anu dipake karidho ku Gusti Allah naik deui nya naik ka alam lahut eta mah geus lain caritakeun ieu wali-wali Allah teh bisa nyebrang ti alam ieu ka alam eta bisa katempo Masya Allah karim aya kene ku ari lamun nu kitu Banten ajur Jakarta ajur
numantak kula didatangan ku salah seorang polisi jadi itu lain polisi dia polisi dia mah tuh biasa-biasa baik polisi di itu ceritakan ke kula tek ngajak maksudnya kula ceritakan Pak begini ya kiai itu ada macam-macam kiai nyana kagetin oh iya amankan kiai yang seperti itu paham kan siapa saja nggak tahu yang penting kiai yang begitu amankan siap Pak Kiai mantap aya sababaraha kiai diamankan nyahoeun nyana gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang ge tetep bakal maot sakumaha nu dihaolan ku urang ayeuna ngan nu pantes ti heula maot nu ngora anu kolot kula mandek nanya bae anu pangkolotna di luhur ieu saha urang doakeun mudah-mudahan tere amin sakuda nunjuk kaki uding atuh teh mah sarua itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika urang geus nangkarak cabut roh set mun rohna roh muqaddasah roh para syuhada nikmat syuhada teh jelema nu marat syahid perang di medan laga kadeleuna nyeri padahal marohna diangkat ku Gusti Allah ka surga kadeleuna menyeri padahal geus nikmat aya di surga jelema anu ngaluhurkeun agama Allah etalah jelema mujahid fisabilillah loba ye nu kaasupkeun mati syahid teh nya hiji al mabdun teh jelema anu nyeri beuteung dua rupa nyeri beuteung teh aya anu kaluar utah kolera meureun aya anu mules bae maot eta ge syahid kan nomor kaduana anu nyeri ku sebab wiladah awewe ngalahirkeun maot syahid mana deui nu syahid teh jelema anu harik teh anu kabeulem syahid aya deui nu gorik teh anu kakerem eta ge syahid jelema nu ragag taradi ragag ti luhur brek ka handap paeh syahid jelema nu liilai kalimatillah walau fi baitihi walau fi majlisihi di imah bae di majlisna ngaluhurkeun agama Allah lempeng syahid loba nu maot syahid teh tuh nya tinggal urang bagian nu mana ye supaya langsung roh urang ditampa ku malaikat dibikeun ka Gusti Allah syahid ya Allah ya Rabb hebat eta jelema lamun maot syahid teh hese nyaritakeun syahid lamun perang di urang mah embung perang jeung ulah waka perang jeung ulah perang dan naonan perang ngan ngelompokeun diri urang hayang maot syahid geus bae niatan ngaji jadi tentara Allah maot syahid alhamdulillah kos ngaji bae ulah babagi jeung dagang kecuali dagangna jang nyeun majlis tuh aya henteu ngaji mah can nyorang ngadenge di pondok sugan kitu naon haji pendi keur ngumpulkeun jelema dengan tuh ieu keur ngabagikeun zakat jan teh malah mah zakat batur dicokotan itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah naya tilu acara ngaranan anak make ngaran nu bagus minimal tafaul kadua tuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah abeh caang hate urang di jero bulan maulid ulah hese-hese lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabaraha cenah kieu macana 4444 lamun lobatin 444 opat pikun mah geus kitu mah kolot kitu opat doang siapkeun tasbihna maca sholawat nu mana cenah kiai nu urang resep mun jiat resep eta berarti akur nariah nu resep nariah akur henteu cenah teh akur teh mah ibrahimiyah nu sok dipake salat datang ka fil alamin innaka hamidum majid panjang teuing cenah kiai sholawat istighotsah salat wassalamu ala nabiyyina alika wa ya sayyidi rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta ge panjang kene cenah kiai sholawat adrikni assalatu wassalamu tuh jadi ngomong neuleukeun we kumaha cenah adrik latih tuh atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Muhammad eta bae insyaallah urang ke di akhirat maut di akhirat langsung loba sholawat banget ketempo ku Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi pendek kade cak Kangjeng Nabi kajian cak Kangjeng Nabi sholat teu bagus ya tapi kadeleuna beungeut na herang amat ya urut naon di herang ku Kangjeng Nabi ditanya ieu bangunna lain herang sholawat cenah ieu mah ieu herang hutang cenah ieu mah ieu ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sabulan mulud ieu sabulan mulud sholawat bae geus ka Kangjeng sholawat bae ka Kangjeng geus sholawatan nu urang resep eueuh hiji jelema ka surga eueuh hiji jelema ka surga tanpa Kangjeng Nabi eueuh hiji jelema diangkat jadi wali tanpa Kangjeng Nabi eueuh jelema diangkat jadi sholih tanpa Kangjeng Nabi sebab Kangjeng lah nu diutus ku Gusti Allah urang nyaho salat ti Kangjeng nyaho puasa ti Kangjeng nyaho zakat ti Kangjeng nyaho bener ti Kangjeng nyaho salah ti Kangjeng nyaho segala rupa ti Kangjeng waktu sangat wajar urang ngayakeun maulidan dibidahkeun ku Muhammadiyah pek jang Muhammadiyah dibidahkeun ku Persib heug jang Persib kajeun ieu mah tuh nya masalah saeutik we ka aing ngalawan tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah ala kadar lalagaan dari gula we ngaji lalagaan tadi nage naon gitu rada kurang sehat nah ieu mah ngabungahkeun ka incu ngagumung jeung ka silaturahmi ka urang dieu ieu mah sakadar ku akrabna jeung Ki Uding akrabna jeung Haji Pendi jeung Haji Epi jeung kabehan bae ku akrab eta lah kadang-kadang henteu aya sekat-sekat jadi Haji Epi atuh pohara jeung kulama pohara geus hese nyaritakeun anu keakraban manehanana Haji Uding ku kula sok diledekan bae diledekan ku kula mah masih hayang cager emang deka mana nya teu bisa ngajawab nya heuh nya deka mana paeh bali ge kieu yeh cek nya nu ngora ge paeh ngalawan tapi ka kula ge sarua ngora ge paeh bae cek nya atuh nah ieu lah ala kadar jang itibar hate malam ieu urang ulah jadi manusia infoten iman kira-kira ketika tersep jeung teu betah jeung teu ngeunah ibadah berarti iman urang infoten disadiakeun pondok pesantren diputat diketos di berbagai-bagai daerah jeung kampung mana nu ngepas jeung urang supaya iman urang bisa mawa urang ke arah nu bener sebab urang bakal maot ketika maot dunia kabeh ditinggalkeun segala rupa ditinggalkeun nu milu ke jero adalah amal perbuatan bagus kanyahoan bagusna jore karasa jorena wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah seberapa lain di dunia lain di akhirat bae eta kos kitu di dunia urang amal bagus bakal kapanggih di dunia kene amal goreng di dunia kapanggih di dunia kene dongengnya ramai sebenarnya tekarak inget tangan gulantaran jam 12 kairah deunya dongeng eta pohara loba jelema nu karasa keneh di dunyana sebab dimimitian ku Kangjeng heula dimimitian ku Kangjeng urang loba ya dongeng-dongeng wali-wali kiai-kiai jeung pedagang-pedagang gara-gara ngalakukeun salah ala yasin habibillah